Dilarang keras tekeng coba-coba nu gaduh panyawat lambung mah nuang nu kieu enjing-enjing kentenan tacan sarapan. Sapertos biasa we enjing-enjing teh ngajajab murang kali sakola ieu teh tuh gaduh nu kieu ieu teh pamasihan ti Besti Kamelang saurna. Lanjut bade balanya ieu teh. Asa nyaan zaman ayeuna mah artos teh enjing-enjing teh pink keneh siang saalit janten biru. Luhurna janten hejo kantenan sontana mah tos janten abu-abu monyet warnana. Beres ngiciskeun angyan teh torojo leuwih si Emang Pinang ieu teh meser tongkol sareng baneng abi teh. Tongkolna kanggo abi baneng nama ieu teh dipasihkeun ka ibu 2 ka emah 1. Hayu aya nama urang sepil belanjaan nu tadi tuh. Nu pertama ieu teh meser eceng, meser cabe, meser bawang, meser wortel, meser ager-ager, meser kembang kol, cabe, muncang sareng cireng. Tah ieu teh abi teh gaduh walu pamasihan janten ieu teh bade dipasak sareng ager-ager anu tadi. Rencana nama ieu teh bade ngadamel puding waluh. Hayu aya nama urang potongan heula ieu waluhna teras teh bade dibersihan. Ieu bersihanana bade dina kokocoran ieu abi pami atos bersih hayu aya nama urang seupankeun heula dugi ka hipu. Ieu teh upami atos hipu hayu urang angkat, urang siksaan we ieu teh dugikeun ka ancur hanyakal we ieu teh waluhna teh ngora upami waluhna kolot mah bakal langkung pulen ieu teh. Tilap ieu teh acan ngaladoun panana hayu urang ngaladoun panan heula ngaraseungit engke teh ager-agerna teh. Gebruskeun we ieu teh lebetkeun sadayana bahanna. Tuh da geuningan sok lepat ieu teh kedah nama ager-agerna teh warnana teh koneng ieu teh. Nah ieu mah jadi warna beureum nya hilap tadi teh teu milihan warna koneng deui. Emut langka. Keuneh lah warnana mah nu penting mah rasana nya ieu teh da warnana teh janten warna peach tuh sae da lumayan. Antosan ager-agerna padat ayeuna mah hayu urang ngadamel heula rencang. Urang ngasakan heula eceng anu tadi kenging meser. Urang ditumis we biasa. Kanggo tongkolna mah bade dibumbuan ieu teh ngan bade digoreng heula teras teh engke teh disuwir-suwir nganggo samara we bumbu cabe geuning nu karit. Hoyong sing lada ieu teh janten cabenana teh ku abi teh sing seueur tuh. Bumbuna mah bawang beureum, bawang bodas, cabe, muncang we ieu teh digorengkeun nganggo daun jeruk. Pami atos seungit mah bumbuna ieu teh lebetkeun we tongkol suwirna. Nganggo bumbu kaldu jamur we ieu teh tadi teh saalit. Hayu ayeuna mah urang tuang. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang. Kanggo cuci mulutna ieu teh urang nuang puding anu tadi. Masih nya warnana pias oge ieu teh tapi rasana mah da enak.